Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui sareng pribados Kang Nacep dina channel Nacep 3JS. Kumaha para wargi dararama atuh mugia nya sadayana sing aya dina kasehatan lahir sinareng batin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dina danget ieu pribados sejak mangdongengkeun deui neraskeun hanca garapan dongeng Sunda nu kungsi katunda nu jejere cariosna teh nyaeta si Onyel. Ayeuna teh lebat kana episode 28 nya. Punten pisan pribados ayeuna mah rada carang gitunya nguploadna punten pisan. Sadacan diteraskeun langkung ti payun pribados ngahaturkeun wilujeng hari raya Idul Fitri 1440 genep Hijriah atanapi boboran siamnya. Mugi atuh ibadah nu dipilampah tina wajib sareng sunahna kalebat ibadah anu mabrur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalayan mugia digemlengna tuh urang sadayana dina sasih Ramadan nu sasih lamina sing ngabalukarkeun tapak anu hade nu janten kebiasaan milampah kahadean mungguh karena Allah Subhanahu wa taala. Oge sagedengeun ti eta tuh pribados kalayan kulawarga 3JS titisan luluhur jajaka Sunda sejak nada dihapunten tina samudaya kaluputan oge kalepatan ageng sumawana alih. Tina kaluputan kalepatan nu karaos sareng nu teu karaos utamina mah atuh tina langkung saur bahe carek dicaletot omong ti soledatna basa pilihnya mata ngait atuh kana ati nu ngabalukarkeun nyeri atanapi tina ti soledatna basa nu matak ngagores kana mana nya paur bilih ngabalukarkeun kasinggungna kolbu. Kalayan wening galih pribados miwah reng-rengan 3JS nedak dihapunten lahir sinareng batin. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Supados tenyang kolong teuing kana waktos mangaitna kana wanci urang teraskeun bae ieu si Onyel wilujeng ngadangukeun. Gek bah undil diuk dina amparan sama ambu odah oge gek bae atuh manehanana milu diuk paripok manehanana teh nyarita. Kumaha si Atang teh abahna? Nah gering naon cenah? Jeta rada parah puguh ge ambo. Ninjak urut panuaran awi si Atang teh. Sukuna duh meni teu sirikna mah doang meh hampir sapat edede ambo. Aduh dedeh teuing. Ningan parana ari kitu mah atuh abahna. Nah atuh gening abahna lain tunggu heula tepi karada leuheung karunya atuh gening ditinggalkeun. Ari kahayang abah mah kitu ngan geus sababaraha peuting ieu teh abah teh kaimpikeun wae goreng kanana si ban si nyai malah peuting tadi mah pas pisan janari leutik ngimpi si nyai dek di wisaya. Atuh abah teh hudang langsung bareng balik kasih Atang oge teu bebeja acan abah teh. Duh utan kitu geningan nu kasorang ku abah teh nya. Tapi nah hari eta abah balik teu bebeja moal dedeupeun kitu pikeun si Atang abahna. Moal ambu sabab abah ge tunda talatah kan nu ngararonda nu ngaronda di wates lemur. Cek bah undil ngajawab ka ambu odah atuh keur kitu teh
harita Darwati ge katingali datangan terancai jeung opieun. Serog gelas jeung teko na teh disodorkeun. Serog pon kitu deui atuh opieunana dina piring sarupaning seupan cau jeung kulub huy teh disodorkeun. Bagea Abah tos mulang ningan. Kumaha Mang Atang teh Abah? Ceuk Darwati nanya ka Bah Uni. Nyeta si Atang teh kacugakna teh rada parna Nyai. Aduh, kumaha atuh ayeuna nah tos sakinten kitu? Nya ari leuheung matang duna rada leuheung eta ge. Ngan ari kacager majigahna teh rada lila keneh meureun. Aduh dedeh teuing atunya Mang Atang teh ari kitu mah Abah. Eta kitu. Satadina mah Abah ge mulang teh engke niat mah saminggu deui Nyai. Udah karunya si Atang. Ngan jadol teh duh make jeung aya kaimpikeun goreng sagala atuh da ja balik we Abah teh. Nah, kaimpenkeun naon kitu Abah? Ceuk Darwati nanya wangun nu panasara. Ari ambu odah mah ukur merhatikeun weh teu wani motong obrolan salakina. Nyeta Abah de rajin kaimpikeun hidep Nyai. Make jeung aya nu dek ngawi saya sagala. Ceuk Bah Uni bari kadawa manehanana teh nyomot heula kulub huy. Abah de hariwang. Bisi we eta impian teh lain saimpi-impina. Lamun teh mah lain saimpi-impina asa kacida we aya manusia nu wani cumanta ka keluarga Abah Nyai. Loh, Darwati atuh ngeluk tungkul. Pikiran apa campur antara kahariwang lantaran tetela eta teluh teh. Nyata lain saukur rasaan manehna. Sok malah tuh nepikeun ka kaimpikeun ku bapana. Eta teh jadi totonden yen Darwati teh keur aya dina marabahaya. Sedengkeun ari kabeberahna Darwati nya kulantaran atuh ayeuna mah bapana teh geus balik, manehna rada regreg sabab dalah kitu-kitu oge atuh Bah Undil teh kasohor murid tunggalna Bah Kompan ti Gunung Sepu. Anu kawilang jadi jalma sakti nu pangartina linuhu. Oh karita kagiliran ambu odah nu medara carita nyaritakeun kajadian. Abahna saestuna mah puguh ge kitu ieu teh. Ceuk ambu odah ngan teu kebat nyaritana sabab kaburu ditempas ku pananyana Bah Undil. Kitu kumaha ambu? Ceuk Bah Undil bari eureun heula tek ngahuapkeun kulub huina teh. Si Nyai teh Abah geus teuing kunaon ayeuna teh. Sok rada hulang-hulang wae Abahna. Sok malahan mah basa poe kamari masih Nyai teh cenah malabuh ka piluang Bagong. Untung beh ditulungan ku Jang Adul jeung budak lalaki anu ngakukeunana mah cenah orang Gerta Onod. Ai abuh kumaha? Nah dek naon atuh make jeung jugjugana piluang Bagong sagala idep teh Nyai. Ceuk Bah Undil nanya ka Darwati. Katingali manehanana ngemu karuas beungeut ngadadak geuneuk diuk ngadadak ajeg. Sok malah ari kulub huy mah teu tulus dihuapkeun. Duka Abah, wati ge teh emut. Wati teh emut-emut tos aya di piluang we. Ngan nya untung eta piluang teh sasatna macan anggeus. Nyata can pati jero jeung teu acan aya nurung sabda geuning ku awi Abah. Duh Gusti. Kutan kitu ninganya. Baingan ku Abah kaimpikeun wae. Malah sok komo peuting tadi mah atuh Abahna.
kuring jeung Jang Adul katut si Jang Onyel teh atuh meni reuasna keur. Rewas gunaon deui ambu? Reuas sabab si Nyai teh kasurupan sagala peuting tadi mah Abah. Teh sirikna atuh ngabangingik ceurik malah pamustulunganna mah jol jiga jawara. Bari dek kabur duka teuing dek ka mana? Ngan untung we ditararahan dicaram ku Jang Adul jeung Jang Onyel. Bahun dia manehna ngahulang sakeudeuh. Katingali atuh pikiranana teh jigah nu mangprung kanu jauh nyaba kanu angga. Duka naon ari anu dipikirkeunana mah. Pok deui harita manehna nyarita. Kamana ayeuna nu ku ambu disebut Adul jeung Onyel de ambu? Cikan Abah dek nganuhunkeun kitu ari kitu mah. Kege kadari ieu Abahna. Da ayeuna teh cenah mah dek mangalakeun heula suluh. Kitu nya Nyai tadi teh. Cek ambu odah bari ngabagikeun paneteupna ka Darwati. Sumuhun Abah. Da moal lami oge pasti namarulang ka dieu. Atuh ari gitu mah juga tuh geura nyangu heula ka itu ambu. Engke meh baralik teh urang sampatkeun ku liwat. Geus kitu mah teos Darwati jeung si ambu teh kadalalapur dek ngadon ngaliwat. Urang tunda heula carita kaayaanana di imahna ambu odah. Ayeuna urang caturkeun si Onyel. Ari si Onyel jeung Mang Adul harita nu keur ngalasuluh di leuweung. Katingali atuh gunukan regang jeung pangpung garing teh geus rada loba. Kehek harita si Onyel diuk dina handapeun tangkal nu linduh iuh lantaran dahana rubak mayungan. "Hayu urang mulang Nyel euy." Ceuk Mang Adul ngajak ka si Onyel nu keur nyarande kana tangkal kai. Heula euy ah. Geunah heuni heula euy. Jung we mana dek mulang mah ti heula lah. Panas jeung capek uing teh kesangan euy. Ceuk si Onyel, bari katingali manehanana teh diukna teh meuni nyalse ka cida. "Atuh kumaha ilaing we ah." Ceuk Mang Adul bari ngaleos. Manehanana teh ngaleos dek asup ka jero leuweung. "Dagoan heula atuh ilaing di dieu nya." Sabat ilaing reureuh. Dewek mah dek ngalah heula ieu euy lalab sugan mangih lah gitu. Lalab naon nya itu teh? Sintrong. Heueuh da eta sintrong euy. Urang ngalah heula sintrong lemer sarupanding suung nu kalitu we euy. Dagoan ilaing di dieu nya euy. Ceuk Mang Adul bari ini. Sok lah. Ku uing didagoan di dieu euy. Awas ya maneh ke mun teh ka dieu deui ya, hanas didagoan ku uing. Ceuk si Onyel nyelengkeung ka Mang Adul. Si Onyel anu keur nyarande katingali harita manehanana meuni nyalse nak ngararasakeun kanikmatan alam. Angin leutik ngahiliwir nebak kulit nu baseuh ku kesang. Manakeur kitu teh celegedeg. Si Ocol ngawujudkeun jirimna tuluy ngomong bari nyampeurkeun ka si Onyel. Nyel. Ceuk si Ocol ngageroan ngaran si Onyel ti anggangna. Ku kituna mah si Ocol teh ayeuna mah mungeun dicarekan deui ku si Onyel lamun manehna datangna ngareurewas. Si lain geuningan Col euy. Ceuk si Onyel bari ngaleret kanu ngageroan ngaranna. Aya naon maneh Col euy? Ceuk si Onyel atuh nanya ka jirim nu anyara datang. Nyel, dukun nu penting dea euy. Ayeuna dek keur nyiapkeun rarancang dek males tindakan uing jeung ilaing euy. Cenah mah ku dukun teh dianggap ngaganggu kana laku manehna.
Cek si Ocol nepikeun carita ka si Onyil. Nya paduli teuing lah. Dek kitu dek kieu oge moal dipikiran ku uing mah. Cek si Eyang oge teu meunang euy uing sieun ku dukun teh cenah. Cek si Onyil geuy seuri bari diukna teh ayeuna mah rada ajeg tina panyarandeanana. Iraha cenah dek males ka uing teh euy. Uing ge teu nyaho Nyil. Ngan jigahna mah moal bisaeun euy ai tereh-tereh mah. Sabab eta si dukun teh ayeuna teh keur gering euy. Sabab basa peuting ku uing jawer pelungna teh diadukeun jeung si jago. Meuneu dijabrot si Anyil. Si Onyil teh joal ngarti atuh kana maksud nu dicaritakeun ku si Ocol. Naon cenah eta nu disebut jawer pelung teh. Cekekek si Onyil teh atuh seuri bari nembalan. Alus lah, alus ari kitu mah maneh teh. Padahal mah ulah waka dipisahkeun atuh sia teh Col. Antep we cenah kasih heula anggap we atuh disunatan ku bengkong gitu. Bengkongna si jago. Kumaha ayeuna tah dukunna teh euy? Sia tadi ku uing diintip mah ngalampreh teu bisa nanaon Nyil euy. Ngan muridna anak manusia anu sakitu bentelu buleud buheukeut teh. Tadi dititah indit neangan keur piubareunana. Sakaligus cenah neangan keur syarat dek nindak deui ngirim orejit Nyil. Jadi ku kituna urang teh ayeuna kudu tatan-tatan we tong gagabah jeung balangah euy. Cek si Ocol ka si Onyil. Papadon, mana geus kitu males. Si Ocol teh atuh leungit deui. Leungit tina panempotna si Onyil. Ret, ka Kenca, ret ka Katuhu. Atuh si Onyil teh lurat leret neangan si Ocol. Mana ditempoan teh weleh we. Ngirim si Ocol kiwari geus leungit tina panempona. Malah kiwari nu katempo teh kalah ka Mang Adul nu karek datang kaluar ti jero leuweung. Leungeun Katuhu Mang Adul teh meuni rangge mengepeul sarupaning lalab sintrong jeung leuncak hayam. Ari leungeun Kencana nyekel baju nu ngawadahan lember. Hayu Nyil euy. Geus meunang yeuh loba tingali. Ceuk Mang Adul bari ngacungkeun leungeun Katuhu nu keur nyekel lalab. Konea si Onyil teh atuh cengkat tina reureuhna. Mana geus kitu cungkunung nangtung. Alah heueuh ningan euy, meni loba alus maneh bisaan euy. Ceuk si Onyil bari nyampeurkeun kana tumpukan sulu. Reketek. Sulu harita dibeungkeut ku reremetan garing. Mana geus kitu mah suluh teh tuluy dipanggul ku si Onyil bari ini. Mang Adul ge atuh harita teh sarua. Manehanana meungkeut suluh jeung nyelapkeun lalab dina sela-sela beungkeutan. Ari lember mah bro, harita teh kana daun waru nu marurag dibungkus tuluy diselapkeun dina suluh. Geus kitu mah dirigdi manehna oge manggul suluh nuturkeun si Onyil nu dek balik ka imahna Ambu Odah. Ayeuna urang sampeur deui nu keur araya di imah Ambu Odah. Darwati jeung Ambu Odah nu nguprek di dapur meta teh tetela sangu mah geus tereh asa. Sedengkeun cai haneut jeung kulub suuk ge harita tuh katingali keur dieurih-eurihkeun. Mana Darwati keur ngeurihkeun kulub suuk kana pipiti, bro. Kadenge nu ngagebru ti pipir. Tetela eta teh sora si Onyil jeung Mang Adul nu ngecageun sulu. Nyil, hidup eta teh Jang. Ceuk Darwati nanya. Heeh bieu, uing. Jeung si Mang Adul ya ngecageun suluh.
Oh, ya patuh kadia ya kulo besuup ya geus asatnya. Sangu ge tereh timus ngan lalabna nah meunang teu hidup teh nyel. Menang bieu loba sia. Ieu mah jiga keur ngala ieu we ngala para me si Mang Adul mah ingeteun ka si Jamrong jigana si eta mah. Malah menang lemer deui si Abi. Ayeuna ya kuing dianterkeun ka dinya heuh. Cek si Onyel bari ngalaan lalab jeung lemer anu dibungkus ku daun waru nu diselapkeun dina sulu. Geus kitu brus. Si Onyel abus ka jero imah. Mana ngareret. Gebeg. Tetela atuh aya aki-aki pendek ari kumisna baplang bodas. Si Onyel harita ruas ka cida. Sok malah untung weh teu luncat oge. Manehanana ngan saukur ngagebeg. Ngarewaskeun sia aki-aki teh. Cek si Onyel ka Bah Unil. Tong rewas sagala sujang. Jauh kita bikin lah kayak itu lalabna jang euy. Cek Bah Unil bari geuh-geuy nyeng serikeun. Ari si Onyel mah leos we manehanana teh ka dapur mikeun lalab bari ngobrolkeun yen manehna leuwas ku Bah Unil. Atuh di dapur teh si Onyel rada lila sabab ngobrol heula jeung Ambu Odah Katut Darwati. Si Onyel ge dibejaan yen eta teh sasatna mah salakina Ambu Odah nu diobrolkeun teh ya. Ari Mang Adul manehna mana bulus ka imah teh nempo aya jirim lalaki kolot manehna unjuk salam tuluy gek bae diuk dek ngadon ngobrol. Iya jang Onyel teh gitu. Cek Bah Unil nanya ka Mang Adul. Sanes aki pribados mah jenengan teh Adul. Si Onyel mah pun alo nu tadi lebat di payun. Oh, budak nu tadi meureun nya jang. Leres aki. Anu tadi ti payun geuning nu waktosna Seep. Waktosna Seep nya. Lami tara upload sekalian upload durasina ponok. Insyaallah kapayun mah paranjangnya. Di kawit episode 31 insyaallah paranjang datos di wartoskeun nya ka penyeratna oge supados naskah narada dipanjangan insyaallah nya kapayuna mah panginten paling yeuna paling lamina teh saminggon sakali dipang-upload ge kan insyaallah lah sabadana sasih mulut mah insyaallah tiasa unggal dinten deui janten fokusnya ayeuna mah duh mugi awe wargi-wargi ulah bendu kalayan ulah kirang-kirang ngahapunten ka pribados nya duh rada pakepuk jamna nya pribados ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka wargi-wargi anu teu kendat-kendatna ngadukung ngarojong ku dodol doa sareng segala rupina hatur nuhun pisan para wargi. Mugia kasayanana teh sing janten ibadah. Kalayan sagedengeun teh eta pribados ge ngahaturkeun rebu nuhun kanu parantos nga-subscribe, nga-like, nga-komen sareng nge-share. Atuh kanu teu acan nga-subscribe mugia we ninggali kanggo ngabantos pribados ku carana di-subscribe. Sakitu bae anu tiasa kasanggakeun hapunten tina samudaya kaluputan kalepatan bilih aya langkung saur bae carek dicaletotna basa atanapi tina katetiasaan sareng kakirangan pribados mangsa mangdongengkeun mugia wargi sadayana kersa ngahapunten. Sakitu bae wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.